teh. Kelapa. Wah dong ini ditinggal kelapaan ah. Kan kacatur. Laki pamajikan. Sabab kayaan ekonomi kermorat marit. Si salakina teh negakeun diri. Hijrah humbara ka seberang. Ke luar negeri. Nggak TKI. Datang carita sanes 7 tahun eta lalaki teh baik deui kabur. Jadi konfir ke orang. Ya, mentalnya ngerayo. Yang mau duit. Aku mahalah baik usaha. Aulia cinta. Nu ngaranna salaki pamajikan tong boroning istilahna 7 tahun. Sabulan 2 bulan ge tok karasa sono. Komo ieu 7 tahun. Dibuka di bulan dunia pribadi. Dina hiji penting. Tah. Si lalaki teh biasa lah meureunnya. Gitu. Salaki pamajikan gitu. Kahaya. Boga kahaya. Ingin tahu. Yang mobil. Yang mobil. Lain. Nya eta hayang istilahna kumaha lah salaki pamajikan lah sapatemon gitu. Wah yang petong-tongong lah. Gitu, kaparangan di peuting eta teh aya maling. Di imahna teh da ngambe. Yen si jelema eta teh karek balik TKI. Boba duit, Pak. Boba duit gitu. Kumaha carana supaya eta maling teh tetep pergok nu bogana hitungan sarena nyaeta naik anu para. Oh di luhur para. Di luhur para. Tah si lalaki teh, laki pamajikan teh tekung silila der gawean kitu. Oh petong-tongong teh. Tongong teh ya. Tah si maling teh kadon ngintip di para. Udah penasaran beli nungguan sarena tibatan salarema eta sosonoan bener gila teh bakatku sedila temani eta nu maling kesel nungguan dan nungguan sarena kesel gitu sakali istirahat tah pamajikan teh der deui Ulen gitu. Tah, sakina tentang ngomong kieu. Aduh, Nyai, saya ditinggalkeun 7 bulan ku akang nepikeun ka ulenan kieu gitu. Eta teh starhim. Ngomong gitu teh. Aduh, mampu gila. Kesel tah semaling teh. Gitu tah, beri ngagajleng gitu lin. Oh. Ngagajleng ka handap tulus. Oh. Bari ngajong bilik. Kumaha ngomongna? Da tadi ulenan teh ngomong teh kieu kalapaan anjing. Bakatku kesel. Bakatku kesel can puas anu keur tarhim. Kalapaannya tuh anjing gitu nya. Dicokot nih kata. Oh. Dicokot. Tapi oh. Oh, Puas. Tuh puas dicokot keur tarhim mik. Pinjem anjing. Ada tuh anjing cenah. Tuh si itu saya ulenan. Ada sedikit baik. Masih sedikit baik. Di mana?